Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Tazkiyah Subihati. Di kelas 10 di dieu abdi bade nyaritakeun dongeng anu judulna Sasakala Gunung Gelis. Jadi carita teh kieu. Kacaritakeun zaman baheula aya salaki jeung pamajikan anu geus lila pisan ngawangun rumah tangga. Tapi cacing diberengkeun boga budak. Salakina tidak pisan hayangun boga budak. Manehna jeung naneda kudu kawasa sangkan gancang hayang diberengkeun boga budak. Ucapkeun dina hiji peuting salakina teh meunang wangsit. Yen manehna kudu ngajujug di tempat nu dibelah wetana lembur manehanana. Ucapkeun dina hiji peuting salakina teh meunang wangsit. Yen manehna kudu ngajujug di tempat anu dibelah wetana lembur maranehanana. Nu jadi salakina kudu ngajujug hiji gunung halayan kudu tapa di eta gunung. Isukna manehna teh nepikeun impianana kanu jadi pamajikanana. Pamajikanana ngajuru sangkan salakina beunang panuruh nu datang dina impianana. Dewe salakina teh indit ka gunung nu dimaksud. Pikeun tapa anu kawasa. Kalau sanggeus manggihan anu dimaksud dina impianana. Manehna teh dewe tapa salila 40 poe 40 putih. Nah, dina malaman peuting panggeusna manehna teh didatangan ku hiji putri anu kacida pisan geulisna. Endah ka budak. Eta teh putri anu nganggeut gunung nu keur ditapaan ku manehna. Tanpa putri anu kacida geulisna. Manehna teh poho kana naon anu dimaksudna. Untuk manehna teh nepi ka daek gawe tah si eta putrina teh padahal eta putri teh orai kajajaran. Sanggeus kitu, mang bulan-bulan salakina indit, pamajikanna teh mapai-mapai neangan nu jadi salakina. Untungna si pamajikanna teh manggihan ta eta salakina keur dibeulit ku orai anu badag. Pamajikanna teh luaskeun. Pamajikanna teh ngarasa moal kan jadi salaki. Sieun salakina teh dibeulit ku orai. Nah, bakat punya aku salakina, pamajikanna teh neangan akal pikeun ngamayan si eta orang. Breh we kacipta pikap keuleuneunana nyaeta ngeuran eta orai. Orai teh digusut ku kuda dibawa turun ka gunung. Tah, si gunung eta teh kiwari tempat nyancang kuda eta teh katelah libur Cikuda. Barang kasampak eta orai rek dipaehan ku pamajikanana salakina teh leuwat ngahalangan sangkan pamajikanana teh tong maehan eta orai. Sabab ti tempuan salakina mah eta orai teh anu si putri nu tadi teh anu kacida geulisna. Pamajikanana teh kacida pisan amukna geus. Sabab keul eta orai dipaehan ka asup salakina nu geus teu deui ka pamajikanana. Leuleut saminggu harita bangke orai jeung layon salakina geus tayar tatanana. Carita mah eta teh ngajadi orai nu tuluyna nyicingan eta gunung nu kiwari katelah Gunung Gelis nu pernahna di Jatinangor Kabupaten Sumedang. Tah we caritana teh cenah. Abi mah kapunten lamun penyampaian geus muntos. Marhatikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.